Hayu urang diajar disulap mengpem isu keneh nya. Cring cring tuh jadi enak masih engkol anu tadi masih keneh ngajaran tul teh enak mah geus dieksekusi geus ditariguan tah ayeuna tinggal asupkeun we kana katel. Nu boga warung mah nya salianti isuk-isuk teh nyiapkeun sarapan keur nu sakola tah nyiapkeun oge sarapan keur para pelanggan setia. Bari nungguan gorengan asak nama urang buka heula warung urang sulapkeun mukana. Cring tuh geus dibukanya si warungna oge. Tah si bala-bala ge geus asak geus gararing ayeuna mah urang jahitan hiji-hijinya urang tuuskeun ngarah teu kalalucur minyakna saenggeus gorenganna dijahit nya ayeuna urang asupkeun ye si gehuna tuh gehuna asupkeun hiji-hijinya ngarah rapi ngarah ngabaris di dieu tah si gehu teh geus beres diasupkeun tong poho ieu teh engke teh lamun geus garing dibalikeun ngarah teu tutung tuh geuning asak we gehuna. Geus asak ieu mah urang jahit we hiji-hiji tuh urang pinahkeun kana serok cenah si gehu teh ngarah tuus ngarah minyakna teu ngalalucur nya tah ieu gehuna ku abi beres dijahitan kabeh ayeuna mah urang lanjut we ngabeakeun adonan bala-bala anu tadi tuh urang asupkeun deui nya ieu si adonan bala-bala na teh masih aya keneh sesa ieu teh saeutik deui. Tah tong poho lamun dek ngagoreng bala-bala mah dibariskeun heula nya ngarah naon cenah ieu teh dibariskeun ngarah si bala-bala na teh tuus tareh garing pas asup kana minyak teh moal lila mata kudu dibariskeun heula kitu. Tah ayeuna mah urang asupkeun we kana minyak anu geus panas tuh si bala-bala teh tah ieu gorengan anu tadi geus asaknya tuh geus caang di luar oge. Sakitu heula we mini vlog abi dinten ayeuna mah hatur nuhun bye bye.